Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pedaran materi ayeuna nyaeta ngeunaan nyangkem kecap rajekan. Satu acan kana materi, mangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula supados teu kakantun dina pangajaran basa Sunda salajengna. Anu teu acan like, mangga tiasa di like heula. Naon atuh ari kecap rajekan teh? Dirajek teh hartosna dibalikan deui. Kecap rajekan nyaeta kecap anu disebut dua kali boh engangna atanapi suku kecap atawa wangun dasarna. Salian ti dirajek engang atawa wangun dasarna ilaharna aya oge nu ditambahan ku rarangken, boh rarangken hareup atawa rarangken tukang. Rarangken teh nyaeta imbuhan. Wangun kecap rajekan teh ngawengku kecap rajekan sagemlengna jeung sabagian. Pikeun leuwih jentre, mangga urang pedar ngeunaan kecap rajekan sagemlengna sareng sabagian. Anu kahiji nyaeta kecap rajekan sabagian. Kecap rajekan sabagian nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut dua kali sabagian kecap dasarna, boh robah sora boh henteu. Dina kecap rajekan sabagian kabagi dua, aya rajekan dwi purwa sareng rajekan dwi madya. Naon atuh ai dwi purwa sareng dwi madya teh? Ari dwi purwa mah nyaeta kecap rajekan anu dibalikan dina teh nyaeta dimimitina wungkul, ngang mimiti. Contona, aya kecap dasarna teh mobil, dirajek ngang mimitina. Janten mobilan, motor janten motoran, tajong janten tatajong, teunggel janten teteunggel, sareng anu sanesna deui. Kecap rajekan dwi madya. Dwi madya nyaeta kecap rajekan sabagian nu diwangun ku cara nyebut dua kali ngang panungtung kecap dasarna. Janten bedana antara dwi purwa sareng dwi madya teh nyaeta dilebah ngarajek ngang dasarna. Anu purwa mah mimiti sedangkeun di madya mah nyaeta di akhir. Contoh, peuting dina dwi madya dirajek ngangna jadi sapeuting. Poe janten sapopoe. Sabaraha janten sababaraha. Salajengna nu kadua aya kecap rajekan sagemlengna. Kecap rajekan sagemlengna nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut dua kali atawa leuwih sagemlengna kecap dasar. Boh robah sora boh henteu. Dina kecap rajekan sagemlengna kabagi dua, aya dwilingga sareng aya trilingga. Dwilingga kecap rajekan sagemlengna nu diwangun ku cara nyebut dua kali kecap dasarna. Dina dwilingga kabagi jadi dua, aya dwi murni sareng aya oge dwi reka. Rajekan dwi murni nyaeta kecap anu dirajek wangun dasarna bari teu ngarobah sora. Janten dina dwi murni mah teu robah sorana. Lamun kecap dasarna mobil dirajek dibalikan di teh angger, janten mobil-mobil, motor-motor, buku-buku. Salajengna aya rajekan dwi reka. Tah ari dwi reka mah sabalikna tina dwi murni. Dwi reka mah nyaeta kecap nu dirajek wangun dasarna bari ngarobah sora. Contoh, kecap dasarna pelong jantan pulang pelong. Liuk jantan luak liuk. Toel jantan tual toel. Anu kalima, tanapi anu salajengna nyaeta rajekan trilingga. Kecap rajekan trilingga nyaeta kecap anu dirajek atawa disebut tilu kali wangun dasarna. Ilaharna ngan kecap nu dirajek ku rajekan trilingga diwangun ku tilu atawa opat huruf. Contona tiasa plak, plik, pluk. Nah lamun ragrag, ragragan
plak plik pluk, lamun gebis blag blig blug. Nah tiasa eta. Terasan anu 3 hurufna kumaha contohna tiasa ya tatit tut ta etanya. Supados langkung paham ngeunaan kecaprajekan di dieu dibaris dipidangkeun. Pancen contohna gawena teh ngan ulak ilik bae eta jalma teh bangun aya nu diteangan. Gawena teh ngan ulak ilik. Tah ulak ilik teh kalebet kana kecaprajekan. Nyaeta Dwi Reka. Mangga kanggo soal salajengna tiasa dipidamel supados langkung paham kana kecaprajekan. Wilujeng midamel pancena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.